Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wastanqadhana bihi min ibadatil awsani wal asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammad Rasulullah Nabiul akhiriz zaman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anam misbahil dhulam miftahi daris salam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala ta'ala fi kitabil aziz tabarukan bi dzikrih wa ta'abudan bi tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama wa tanaquduhu innama lam yakhshallaha min ibadihi juhala. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yabsuru ba'da mautih bi salahi auladi. Wa qala Allah taraktu bikum wa'idhain natik wa samit fanatik huwal Qur'an wa samit huwal maut. Wa qala fi mau'izatil mu'minin summan nas imamun hamik wa ima taibun mubtadi wa ima arifun muntahin. Wa qala Ibnu Luqmail Hakim li abihi ya abati ayul khisal fil insani khair qala adin qala fa iza kanat isnatan qala adinu wal mal qala fa iza kanat salasa qala adinu wal mal wal haya qala fa iza kanat arba'an qala adinu wal malu wal haya'u wa husnul khuluq qala fa iza kanat khamsan qala adinu wal malu wal haya'u wa husnul khuluqi was sakha qala fa iza kanat sittan qala ya bunayya fa idza jama'at hadhihi khisal khamsi fil insan fa huwa naqi taqi wa laysa shaytanil bari. Wa qala al-imamul harisul muhasibi la tariqa aqrabu min as-sidqi wa la dalila anjahu min al-ilmi wa la zada ablagu min at-taqwa. Wa qala sahibul khulasah wa khabaral masri qadima bada kamalana ila tiba'u ahmada wa raf'u fi ghairi alladhi mararrajang fama'u bihaf'al wada' malam yubang wa qad yudhabu zailas min murtafi'
manan ka mahmudul maqasidil wari kadar bial abda musi awatam tabyiniyal haqqamanu tambil hikam. Wa qala sair min bahril khafif Sa'i samir wala tazal zakiral maut tigfarisyan lam mu'minu wa qala min bahril wafir satang kulukal maniyatu min diyarik wa takhruju min ghinaka ilaf tiqarik madonul qabah rifi aynayka tar'ah wa aynul ghayri tar'ah fi diyarik sareng sadayana ilahilas tulil firana si ahlan amin ya Allah ja'imi fabalita batanawir dhunubi fa'innaka ghafirul dhambil azimi Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tiba'ah amin warzuqna al-batila batila warzuqna tinabah amin Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Allahumma jal qaryatana hadhi qaryata kampung Tapos wa saira qurra'il muslimin wa baldatana hadhi baldata Indonesia wa saira biladil muslimin aminah rakhiyah rahisah salimah 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 mahfuzah kamilah radiyah maradiyah maimunah maisarah hasanah 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 maghfurah Allah fahimna ilma syaratu wa tariqah wal marifat wal haqiqah wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal Hadratal Muhtaram Dewan Kehormatan para alimil ulama para asatidil kiram di tiap-tiap ampiana masing-masing anu ditata satu persatuna tapi insyaallah henteu ngereng sahormat hum surujud dunya wa masabil akhirah kiai ieu obor dunya nyon akhirat urang doakeun mudah-mudahan para alimul ulama ka Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun umurna amin dijambahkeun rezeki halal tul barakah amin dipapan ilmu anu manfaat dunyana sareng akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin anu kahormat jajaran pemerintahan atasan bawahan sipil militer Pak Lurah Pak RT Pak RW aya Pak Lurah Pak RW
Pak RT, orang doakan jajan pemerintahan mudah-mudahan dipaparinan umur panjang tur sehat barakah amin, dipasihan sifat-sifat keadilan amin, keamanahan sinarang kejujuran amin ya Allah ya Rabbal. Nurpika hormat sahibul bait pangersapun akang sagurang pun ece wabil khusus henteu hilap ka para putrana ka para mantuna kum sadana teu diwiji-wiji keluarga besar Miftahul Huda anu kesim piradik pencatnya dipika cinta tur diteda doana siang kalau nengin apa mudah-mudahan pun akang ku Allah subhanahu wa ta'ala bestaisti dipanjangkan umurna sehat walafiat qabul sadaya pamaksadana amin ya Allah ya rabbal alamin. Hentailap ibu-ibu sadayana jamaah pangaosan anu hadina ieu mahfalah anu mulia ti barat ti timur ti karat ti kidul kumpul dina ieu haflah mubarakah anu kesih kecinta tur ditera doana pamudah-mudahan urang sadayana selalu aya dina cucan rahmat maghfirah Allah subhanahu wa taala. Henteu hilap ka MC anu parantias masihan waktu kabli ala kadar dina menyampaikan sapatah dua patah kata pamudah-mudahan MC ku Allah sini mangpaatkeun dina ilmuna. Ayo orang doakeun ieu para santri anu diwalimahkeun mudah-mudahan dipaparinan ilmu anu manfaat amin, berkah ilmuna aya dina istiqomah, dijadikan ulama amilin, dijadikan ulama mukhlisin, dijadikan ulama anu berguna bagi nusa bangsa negara katut agamana amin ya Allah ya Rabbal ala hadhinya wa ala kulli niyati amin salih li tasili maqsud sabil hajah wa sabil niyah ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Ghusul Azam Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sajid wa ila hadrati Buyut Jali Tapos wa ila hadrati abina Abah Haji Jadidin wa ila walidina wal masyayikh wal muslimin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad 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 wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat tadi ngajakeun suatu keberkahan qabul ka hajatna urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka sadana hadirin ngepatkeun dua panangan ngalangkahkeun dua sampean datang kana ieu acariungan mencari keberkahan tina ieu pangaosan. Ayo urang ngadoa siap ngadoa. Siap ngadoa. Eureun heula ngarokona. Bisa nu ngaroko. Piraku ngadoa bari ngudud. Mudah-mudahan hadirin urang sana barokah acara tamat-tabah dina agama istiqomah. Paga dina akidah ahlus sunnah wal jamaah. Resep kana milampah sunnah. Jauh tina lampah bid'ah. Tambah getol ka masjid berjamaah. Tambah getol ka masjid berjamaah. Tambah getol ka masjid berjamaah. Tambah getol pengajian ka madrasah. Jeung tatangga jaga sikap ramah tamah. Kepada muslim jaga persatuan ulah pecah belah. Aya nasib ka Mekah ka Madinah. Ngabedag haji jeung umrah. Bermaksud ka Kanjeng Nabi berziarah. Nu jomblo sehinggal nikah. Nu jomblo sehinggal nikah. Nalika maut sing husnul khotimah aya dina golongan saadah.
papisahnya wajeng raga dibuka su kalimah thayyibah pas urang keur maot sing ngucapkeun kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dua jurusan pertama urusan pi akhirateun. Hoyong teh doakeun urusan pi duniaan hoyong teh siap ngadoa deui eureun heula ngarokona. Sami jeung tadi bisi ngaroko deui nya. Mudah-mudahan barokahi acara pangosan barokah kasab barokah yiswa. Barokah pangosan barokah palaputra. Sarila urang sing aya dina ngesehat tur waras. Badan urang sing aya dina jag-jag waringkas. Otakna sing calerdas. Tanagana bararedas. Titinggalianana bareng ras. Dedengyanana jalelas. Ngarajina aya dina ikhlas. Kajian ting sampai ke jam 12. Siap ke jam 12 siap. Siap? Insya di mah urangna loba beas. Di kantong urangna loba duit beureum kertas. Pikeun meuli mobil Vios jeung mobil ras. Bojona garelis turba rodas. Anu amangna aya dina hareuras. Sakapeung leuleus sakapeung heuras. Unggal penting ibu-ibu sajam pas. Unggal penting ibu-ibu jeung bapak-bapak sajam pas. Sajam amin ya rabbal. Nyekel anu heuras. Tah eta kitu tambihan sakantenan. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Henteu aya hiji ungkapan anu pantah dilontarkeun dina Sukabunga ieu. Iwati ngucapkeun rasa syukur ka Allah ingkang Maha Ghafur. Kalian sulih qadim tan jadi hadis investasi tauhid. Sulih irdah Allah zaman ajali. Tan jadi praktekna dina ieu wengi. Ieu urang sadaya ditakdirkeun ku Allah anu Maha Suci ngahadiran acara anu resmi. Ucapkan rasa syukur kabungah orang ieu melalui dua untayan lafal alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdalah sebagai ibtidah idopi setelah basmalah ibtidah hakiki. Sambung ku salatu wassalam ibtidah urbi. Urang sanjungkeun kanu pangnyong celana sajagat bumi wasana paduga baginda Nabi Muhammad. Rahmatnya salam moga dilimpahkeun ka keluargana ka para sahabat atba tabiin. Kasadayana wabil khusus umumna muslimin muslimatun masih ila maghrib khusus ka urang sadayana anu hadir da imah pala anu mulia. Mudah-mudahan urang sadayana ngengkeun syafaatun uzma engkeun jaga di yaumil qiyamah. Amin. Ya rabbal alamin. Ba'da salam qaul kalam tisim kuring aluk-aluk tipain tabarti heula. Dina aya kesempatan sipating manusia walaupun pertabungan kakarak aya paribasa tukang bicara. Sorok matak serek banding matak hese bibit duit halang panghalang anu matak ngajaga di kiamat engke dosa perdosaan zahiron wa batinan aqwalan wa afalan minad dunya aidil fana ila yaumil jaza aidil baqa. Mugia urang kampung Tapas Kasim Kuring siap ngagunturkeun lautan ma'fu ngabongkarkeun saganing hampura. Arek ngahampura siap ngahampura. Sabalina sawang sunat ting urang Tapas Kasim Kuring bisi baroga dosa senajan pertemuan kakarang karena geh manusia sok aya sasieun sabeunyeunnya anu mantak ngajadikeun dosa perdosaan maka tisim kuring tegeuneuh teu meuleuh cang bulan 14 jalan gede sapuan teu aya gegantar kakaitan tos dihampura. Walhasil jeung kesimpulan dina kesempatan ieu dina dangat ieu urang sadayana mudah-mudahan bebas tina dosa perdosa. Amin ya rabbal. Kasaksi kabukti kata bikasta kali kata bakal gabarda. Kau dengan gali kasihan orang manah tanda orang Tapas Kasim Kuring luar biasa. Boroning bojeng aya dina dosa perdosaan, wungkul kegembiraan, penyambutan, persiapan, kekompakan, persatuan luar biasa. Bahkan kasar kabukti kasaksa ini kurang sadayana tingali yuk acarana acara lain ngadadak
bahkan paniat nage aya dina kompak, nu hadir nage membeludak, nyakolot, nyabarudak, lampu nage aya dina marakbak, kadahar nage aya dina ngabarakbak, geus setengah beak, jadi parurak, marasim kuring can kaburu murak-murak, geus kaburu ditah ngomong ngablak-blak. Kusundan meureun ka pribumi balik mah ngagembol bakakak. Aya teu? Siap? Bisi poho. Pan cenah wanian ting jaka kakak sorangan ieu ya. Ting jaka kakak sorangan. Masya Allah spesial. Kasari kabukti tingawitan tadi diteliti dina acara ieu anu resmi. Ngawitan marhaba santri diteruskeun kana sholawat tahlil jeung puji. Dipimpin ku para kiai, ditatipkeun ku MC, diakhiri ku silam rohani tanpa disadari, bahkan sim kuring anu namina Dedi Haironi jauh-jauh di Cilangkaan hadir kana ieu acara anu resmi diulem ku Kang Haji. Ongkang-ongkang orang sadana ieu aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti acarana urang na aya kesempatan sarerea aya dina kanikmatan. Tekadkan kurang sadayana, yakinkan kurang sadayana, urang dina kesempatan, urang iya dina dangat, urang iya dina waktos. Nikmat apa henteu? Nikmat apa henteu? Resep apa henteu? Rasa apa henteu? Ridho apa henteu? Ngambek moal ieu? Ngambek anual? Awas, nguji kecerdasan, masya Allah. Aya dina kanikmatan. Alhamdulillahirabbil Masya Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillah amin. Hatur nuhun kasadayan wabil khusus ka keluarga besar dari para satu serta cenah ngalajengkeun simpir maros bade itidaran heula. Orang doakeun pun ibu ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurna sehat walafiat amin. Nalika dipundhut ku Allah Subhanahu wa taala sing netepan iman Islam wal ihsan amin ya Allah ya rabbal alamin. Secara khusus hapunten kapun akang sahabil ma'ad mahad Miftahul Huda beserta umi anu ngajekeun saban wasilah urang tiasa kumpulna dina ieu kesempatan pamudah-mudahan wasilah mantena jurun rahmat hidayah kanggo urang sadayana amin. Dipanjangkeun jadi panjang, dipendekeun jadi pendek dengan usul itidaran. Naon margina sim pribados sadetos pada terangan bisi teu terang bae. Sabnaon? Masya Allah. Abdi kudu ngaos ditampos ampun paralun. Abdi ieu bungsu daripada putra almarhum. Berarti abdi ka akang teh kakak pangintennya. Abdi cenah kudu ngaos di dieu. Masya Allah. Ayah Abah Haji Agus pun raka, ayah Abah Haji Ujang, ayah Abah Haji Jahid, Abah Haji Jalal, ayah wah pokoknya hampura be pokoknya namanya hampura abdi dina kesempatan ieu mah etang-etang idkharus surur kapun akang. Idkharus surur mudah-mudahan katampi salam sejahtera-rahimna. Idkharus surur abdi atuh urang sadaya mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala malah mari ngajadikeun suatu amal soleh kanggo sampun ingin urang jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi nawaitu lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah dina kesempatan ieu urang tepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala dalam acara walimah. Walimah tu taparuk. Urang doakeun mudah-mudahan saung sedaya anu ditaparukan ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan ilmu manfaat barokah serta istiqomah dicepatkeun jodoh anu salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu diwalimahkeun insyaallah enjing baris diintiqalkeun. Duka sabaraha taun lamina mantena di ieu pasantren. Digembleng ku pangersa pun akang. Enjing ngaos, siang ngaos, santen ngaos, maghrib ngaos, wengi pun ngaos. Emang itulah salah satu kurikulum anu berlaku di pondok pesantren. Datang kana mangsa tunduk kana waktu,
tos waktosna panginten ayeuna kedah intikolan baris didoakeun ku janten guruna bade dimangkatkeun panginten eta mah kumaha hareup mantenana duka ka mana babari terang ngeun anu jelas di mana bae aya istilah bahasa intikol atanapi pengeluaran engke kadituna sok aya bahasa alumni. Dina bahasa alumni terbagi tilu. Aya alumni muttasil, aya alumni munfasil, aya alumni munqati'. Alumni muttasil lamun bae anjeun keur aya di pasantren ieu mana nu wali mahanana ieu di mana cenah aya alumni muttasil keur di dieu mah masih kenah di pasantren manehna terus ngaos saban waktos terus ngaos berhubung aya bahasa alumni lamun manehna nepetan kana alumni anu muttasil selalu datang karena acara kegiatan di pondok pesantren. Aya di pondok pesantren sahariahan ngaos bulanan dongkap itu alumni muttasil. Nalika aya acara manakiban boh sahariahan boh duka tinggal terang di dia acara mingguan duka kumaha boa datang. Aya istighosahan sahariahan bulanan datang tah eta anu kitu diarana alumnina alumni muttasil. Anu kadua alumni munfasil. Naon alumni munfasil? Datang kana waktuna guru aya riah-riah alhamdulillah. Nalika aya masalah datang. Teu aya masalah teu datang. Jadi alumni munfasil mah aya datang kanu jadi guru lamun boga kalieur. Aya datang ka guru lamun boga masalah. Tah eta kitu alumni munfasil. Ieu nu katilu nu orsama. Aya alumni munqati'. Guru boga acara naon bae teu kireum-kireum. Nauzubillahi min zalik. Aya riah-riah leuheung misalkan atuh hate-hate condong hayang datang ieu mah teu kireum-kireum keur digiengkeun ge dia misalkan di ditu cenah guru kumaha aya karesibukan aya naon teu kireum-kireum ta eta nu kitu disebut alumni munqati'. Nauzubillahi min zalik. Alumni aya alumni muttasil, aya alumni munfasil, aya alumni munqati'. Lamun geus menang ngalaksanakeun tah anu katilu jeung nu kadua bae nauzubillahi min zalik. Mana ibikeun mah aya teh supaya ngadengekeun ya anu eta nu intiqalan. Lamun geus kurang kahormatan kanu jadi guru, lamun geus teu aya adab kanu jadi guru, geus teu ngagungkeun ka Kanjeng Rasul ka kanu ngajadi guru, sim kuring emot kana hiji keterangan, ala inna katsiran minan nas la yantafi ilmuh bitarkil hurmah. Teu saeutik jelema, teu saeutik santri teu mangfaat ilmuna dikarenakan ninggalkeun hormat kanu jadi guru. Nauzubillahi min dina urusan hormat kana jadi guru sok sering terjadi ukuran zaman ayeuna dari sekian antara sok sering terjadi eta kanu jadi murid seorang murid lupa cara menghormati kanu jadi guruna setelah dia tidak diajarnya. Saya ulangi, seorang murid lupa cara menghormati guruna setelah dia tidak diajarnya. Kupedah maena geus diintiqalkeun meureun leumpang ka pasatan anu leuwih gede. Geus kurang cara adab tata krama kanu jadi guru. Nauzubillahi min ulah sampai ujang mah sampai kitunya. Ulah sampai. Ini sering terjadi. Anu kadua, seorang murid lupa cara bersalaman dengan gurunya setelah dirinya status yang sama. Dulu dia masih kena di pesantren, sasalaman aya anu dua panangan bulak balik. Ayeuna mah geus henteu, jahatna mah kumaha geus leumpang ka pesantren gede.
sasalamana jadi kedua panangan teu bulak balik geus ngurangan tah. Aya anu sasalaman ku pasapanangan dicium tangana geus budak kana geus kaluar ti eta pasantren sasalaman masa salaman ngeun cium tangana geus dikurangan geus macam-macam dina gaya bersalamannya pun beda. Geus dina urusan sasalaman pun beda. Akibat naon? Akibat merasa dirinya status yang sama. Anu si padahal sanu ngiaikeun, kumaha bae ngarasa dikiaikeun. Justru yang begitulah orang yang tidak manfaat ilmuna. Kajian teuing cek masyarakat manfaat, kajian teuing cek maena manfaat, cek hukum tidak manfaat. Naon sababna? Wong sasalaman ge geus dikurangan. Woi santrina loba cenah ribu arek sajuta sakalian santrina ngaran sasalaman geus dibedakeun jeung mana keur aya di dieu teu mangpaat nu kitu elmuna tina haliah eta teu mangpaatna mesti dilestarikeun cara penghormatan kanu jadi guru lamun awal kitu ya kitu bae. Ulah kepada hanya ngajarkan status yang kacama dia kiai saya pun kiai naudzubillahi min ulah sampai terjadi wabil khusus kanu baris diintiqalkeun secara umumna ka urang sadayana. Anu katilu seorang murid lupa cara memposisikan dirinya setelah pindah dari gurunya. Dulu dia di pesantren dipaineun guru sumun dauh henteu berani ngangkat kepala di depan guru, teu berani saking adab dan hormatnya. Tapi dikarenakan manehna geus ngarasa mungkin luhur, jalan ge biasa nama tadi nama teh berdampingan, rerendengan, ayeuna mah geus ngarendeng. Lupa cara memposisikan dirinya di hadapan guru. Anu kaopat, seorang murid lupa cara memandang gurunya setelah matanya melihat kekurangan gurunya. Dulu dia di pesantren, di ibtida, ngaji amil, jurumiyah, sorop, ngesal, ngelal kadituna. Berhubung geus ka jauh, ilmuna gagah tah, luhur tah ilmuna tah. Matana ayeuna mah geus nempo kakurangan guru. Ija guru aing sakit eta kamampuana naudzubillahi min. Ulah sampai terjadi kula mah supaya ngadengkeun ieu mana jeung inti kula supaya tiluan di dieu kuna ngaranna yang kula. Ya, atuh pan ngaranna ge geuring intokalan, ya. Tapi teuing udah ngadinya bae asal dengekeun we kana mah. Nih kan ya, sakemampuan abdi insyaallah abdi mah lain mamatahan keur ka abdi pribadi ngeun saur akang cenah mangga eta mah kumaha aceng bae pan gitu surah Haji Oeng tong sungkan-sungkan atau insyaallah demi naon demi untuk meraih menggapai ilmu manfaat mardotilah amin ya Allah ya rabbal guru ya Allahur Rabbi nempok kana kurangna guru kupeda guru mah ngan bisa usaha luhurna ge ngenukur patul muin maena geus kana muhadzab muharrar kitabna ka itu gede geus katempo ayeuna mah kagurangan guru naudzubillahi min anu kalimat seorang murid lupa cara bertata krama setelah dia semakin cerdas dalam keilmuannya. Guru matara misalkan pangaosan di ondang kadi-kadi itu emang kemampuana ngukur ngaos di rompok berhubung manehna geus di ondang ceramawi nempo guru geus ngaleutikeun ka mana ye guru dianggap leutik ku manehanana ceuk saha anu kitu manfaat cek manehna manfaat di hadapan Allah jeung keterangan Allah jelas dia tidak manfaat disanjung-sanjung ku manusia dieluk-elukkeun ku manusia tapi dia tidak merasakan bahwa dirinya sudah tidak manfaat ilmunya kanu ngajadi guru nempo kakurangan nana ngarasa diri paling pintar tuh jadi guru naudzubillahi min ya Allahur Rabbi yuk orang lestarikan terutama di urusan adab akhlak kalau jadi guru
tingali dina taklimul mutalim 7 turunan. Ieu mah boro-boro ka anak guru ka incu guru teu daek sasalaman ka asal Noel cek manehna mangpaat ge deuleur kajian tinggi gede-gede kengge cek manehna mangpaat cek batur mangpaat cek Allah mah belum tentu. Naon sababna sasalaman jeung anak guru geus embung cium tangan ka anak guru geus embung. Oh eta mah cenah anak guru aju guru dia lain boloon tu maaneun sih eta mah. Heh dengekeun arek ka anakna arek ka incuna nalika nempo guru aing gitu. Ulah dibeda-beda nalika nempo anakna nempo incuna ulah kieu incu guru aing laju guru kumanah lain. Astagfirullahaladzim kalah mikir keneh. Maaf si Dedi pernah aja anak guru walaupun umur 3 tahun mah cium tangan kula mah cium tangan. Iya mah ya Allahur Rabbi ka anak guru ka incu guru embung sasalaman embung eta mah anakna eta mah incuna laju guru kumaneh lain bukan lain mah embung mah tuan ieu kakala ih aing ngomongna cenah mangpaat ilmuna. Heuh santina mah loba bener. Santina mah loba bener teh salah bener. Tapi dina haliah ini jelas dia itu tidak manfaat ilmuna. Atuh manfaatnya lain itu bae geus bugunna ya ieu manfaat berarti na haliah ieu tah teu manfaatna itu. Itu zaman sekarang. Ilmu boleh kalian tengge. Ilmu boleh kalian cari ke langit. Bila perlu guruan tah malaikat Jibril kerja kunaon. Tapi awas adab akhlak kanu jadi guru ulah sampai luntur. Terutama kanu jadi guru tidak. Guru ibtidah. Guru mimiti. Di pasantren Miftahul Huda kalau SD nyata nyokana adab nyata kana akhlak ka guru ngalunjak guru manteu akang mah bebas ku saking hoyong ngajadikeun insanul kamil dilinjak kudu jadi santri teu marah teu naon ja anak aing sarua terus dididik digembleng supaya mengenal kana agama mengenal amil guru ibtidah mengenal urusan iku utawi guru ibtidah. Allahu Akbar. Iya guru ibtidah yeuh. Guru ibtidah kumana bisa iku utawi teh guru ibtidah mengenal iku utawi guru ibtidah bankan suatu musibah. Naudzubillahi min. Kumana yang mangeunah ngaji ka ditu, lain ulah ka ditu ieu dunia akhirat ajak kula ge ka mana? Lain kula ge ka mana sarua? Ka Jawa Timur kula pernah. Sorangan bae. Dulu ka mana sorangan bae? Ka Karawang sorangan bae. Alhamdulillah menangkeun kitab ceelian. Putri Tapos. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu ya. Kula mah ka mana sorangan bae? Ka Karawang sorangan bae, ka Jawa Timur sorangan bae. Ka mana Aceh ka Jawa Timur? Kalirboyo. Pada waktu itu santina baru 20.000. Masya Allah. 20.000 pada waktu itu. Sorangan bae kula maka ditu. Guru ibtidah awas, guru ibtidah. Matakan wajah namun macak ketika guru ibtidah masuk ayat mamalakna wajar saja Al-Quran mengatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka waman a'rada an dzikri syekh fa inna lahu ma'isyatan dangka. Barang siapa orang yang sudah berpaling dari guru bahan ditibankan ku Allah kehidupannya sumpah
bahan diberi musibah ku Allah, baik anu menimpa dirina, menimpa kana keluargana, menimpa kana keilmuannya, itu akibat manehanana guru mah ridho bae dina urusan karidoan. Pae pasakieu len ridullah biridul walidain, syukrullah bisyukril walidain. Atuh teu sakabehna ngajadikeun karidoan itu salamet. Tinggal dina jalalen cek jalan kia layan pa'u ridokum ma'asuktillah, layan pa'u ridokum ma'asuktillah. Kajenting guru kenting guru mah diluncaki ku anakmu dina teu kunaon sabodo behbar sugan misalkan nanyakeun he dia kira-kira ayeuna mah kitu ka aing teu. Guru mah ridho kolot misalkan ditampiling, misal kalau ditampiling ridho kolot mah kudu jadi anak tampiling, disakiti kolot ridho, tapi lahyan pauridokum masuktillah temanfaat karindoan urang teu disertai suk benduna Allah nyakitu dia kan jadi guru kurang disakiti heuridon guru mah genting we karunya bakal jadi anak karunya bae, tapi tetep Allah teu ridho sok kena mamalana. A'udzubillahi min wajar be kanjeng Rasul nyertakeun dalam hadisna man istakhafa bi ustadzih ibtalahullahu bi salasati asya'a. Orang yang ngenteng-ngenteng agak gampang tepang jeung anu jadi guru tilu faktor anu bahan dihadapi kumanehanana. Hiji kalla lisanu ucapana kelu hukum eta diilikan nu ieu mah pinyinggungan ya ulah ya nu ieu mah piduiteun ieu sampaikeun ya tah eta ka kitu bae. Lamun ngagampang hayang pendak jeung jadi guru, lamun ilang geus rasa hormat kanu jadi guru anu aya ngeun kasieun. Anu kedua wanasia mahafiz, orang yang sudah hilang rasa hormat menjadi guru, hilang pula katalaranana, hilang talarana, hilang kunaon coba ya kelakuan manehanana. Anu katilu waqtaqarra fi akhirih fi akhir hayati, masa tuana pakir sumpek kahirupanana, itu akibat terhormat kanu jadi guru. Terutama dina urusan kahirupan, dina urusan babu rizki. Masya Allah, seakan-akan ragu karena urusan rizki, seakan-akan ragu dia karena urusan rizki. Anu si padahal urang ku ayana ilmu basirah urang bisa bentak. Ketika basirah bentak jadi tambah keyakinan pelebah mana da pelebah yakin ke Allah mah urang teh yakin. Naon anu urang sering ragu babu rizki. Bener tak? Padahal asaku fir rizki sakun fir razik. Ragu karena urusan rizki berarti ragu kazat anu mere rizki. Na'udzubillahi min. Eta akibat naon teu ngahormatkeun jadi guru. Mata ngahinakeun Allah teu kudu ngadruk Al-Qur'an dulur, ngahinakeun Allah teu kudu duduk masjid teu kudu, ragu karena urusan rizki sarua jeung ngahinakeun ka Allah. Cek Allah cak bege di rizkian, bangkong di rizkian, reungit oge di rizkian, piraku kami poho ka kumaneh piraku. Ikhtiar meureun puguh bae kudu ikhtiar atuh. Nya. Piraku kula poho ka kumaneh, tapi da eta hese nya. Hese numbuhkeun kayakian kitu teh kudu ngaji. Tegep ku ngaji mah insyaallah. Tegep ku ngaji mah moal mempar moal gedag keanginan. Nalika urang dipasihan suatu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tambah keyakinan ke Allah. Ngemutkeun kana innalillahi urang sok eta ayat dipakekeun kana istirja di mana di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun maot geus pasti kitu eta.
Geus mah henteu pasti kitu eta. Anu si padahal eta ayat dudukeun kana tambah-tambah keimanan. Innalillahi teh, innalillahi kami ti Allah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi jeung kami ke Allah rajiun bakal balik. Berarti ayat eta sasna ayat pikeun tambah-tambah keyakinan. Yo buktikeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dunia ini milik Allah, mobil ini milik Allah, kapal ini milik Allah, rumah ini milik Allah, mobil ini milik Allah, mata ini milik Allah, irung ini milik Allah, celi ini milik Allah. La ilaha illallah. Salah eta pikirna meta. La emangna aya hamjahan eta mah ku saking semangat ting nya ku saking semangat padahal salah eta salah la salah eta mah salah ulama ya raya salah eta salah zikir la ilaha emangna aya hamjahan teu beunang lapad la ilaha illallah ditambahan huruf dikurangan huruf teu beunang eta mah ku saking semangat nya la ilaha illallah masya Allah. Eta innalillahi teh kitu saresna mah ngan dipake ke sebahagian innalillahi teh sebagai istirja nalika aya anu maot teh innalillahi anu si padahal eta ayat pikeun nuduhkeun kana tambah-tambah keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke awal. Dina urusan ilmu kumacenah kudu ngaji mantakeun insyaallah dengan adanya ngaji mah beres segalana. Insyaallah beres. Moal aya sumpek lieur abdi sok ningalikeun eta bapak-bapak. Aki-aki ngobrol jeung ieu abdi cenah geus umur 80 tahun tapi jag-jag bae. Mingguan ka dieu itu berkah pengajian itu. Bagusin nu mana bagusin aya alhamdulillah eta sok kitu jalan geus diacuan ku teteh be geus ya acak-acakan ngaji yo tapi teu alhamdulillah pang semangat ya pang semangat bapaknya pang semangat alhamdulillah gaduh ece garulis palinter balager deh masyaallah bae urusan ilmu awas urusan ilmu yuk orang ilmuwan dina segala hal ya naon pun kehidupan dunia kehidupan akhirat kehidupan dunia akhirat bil ilmi wajar saja kanjeng Rasul nyaritakeun di dalam hadis man arada dunya fa alai bil ilm wa man arada akhirah fa alai bil ilm wa man aradahuma fa alai bil ilm. Kita ingin raih urusan dunia kita harus berpegang teguh kepada ilmu Rasulullah. Kita ingin raih urusan akhirat kita harus berpegang teguh kepada ilmu Rasulullah. Kita ingin dunia raih akhirat raih ilmu Rasulullah kita harus pegang insya amin ya rabbal. Beda anu gaduhan ilmu mah bedanya mantakan orang kudu ilmu dengan ilmu insya Allah. Ilmu itu bukan mencari gara-gara tapi dengan ilmu membereskan gara-gara. Ilmu itu tidak mencari masalah tapi ilmu itu membereskan masalah. Tapi ayeuna geurek eta jelema hayang sugih masya Allah Allahu Akbar kitu we pokona mah lain ulasna sugih Islam mah kudu sugih hap kadinya ka Mekah kaditu kudu jeung duit umroh kudu jeung duit batik teh sugih ulah cicingan aya kadinya abdi teh sok rata ka hareup tah dina Fathul Muin cek tukang ngaji abdi matara ieu cenah kieu jeung kiai eta babna aya bab sirkah laju aya bab macem-macem lah pokokna mah aya bab kirod aya bab naon lah banyak pokokna mah ari ilmu kumaneh boga kunaon teh diamalkeun kitu eta tegas teh di mah hayu geura ge urang kiai anu ngaji bab urusan piduniaeun tapi teu diamalkeun eta ilmuna bikin nama kiai kudu kabeh sarugi atau eta apa dibacaan ku Sayyidina Al-Malibari dalam Al-Qur'an dina kitab Fathul Mu'ina bab sirkah lamun ayeuna mah bab saham teh ya
Laju aya banyak lah keur kieu mah puguh sampai sok ada pektek gitu karena gajian mah belet ya jadi tang ngaji dina gitu puguh besak pendak-pendaknya. Masyaallah sok datang ke atas eta. Oh berarti ya kitu kan dinten teh tetep kuna kiai anu atuh mangga eta mah atuh bae mangga teh kitu kana naon ting dengan batur anu sugihna urang anu mere ilmuna gitu bae nya entos teh bae bagian-bagianna burung ya ai bagian-bagianna geus urang kembali kana permasalahan awal naon cenah urusan akhlak. Akhlakul karimah ya Allah. Wih, naon eta nu ngomong berakhlak henteu kula teh berakhlak henteu. Henteu berkalimah henteu. Ngeun meureun urang dirasa belah nya. Dirasa saeutik-saeutik. Dirasa saeutik kumaha carana kanu jadi guru sakumaha tadi melestarikan kebiasaan urang. Lamun biasana sasalaman dua panangan terus bae. Ulah sampai ningali kakurangan anu jadi guru. Abdi emut ka Imam Malik radhiyallahu anhu. Akhlak Imam Malik ya Allah Rabbi selama di Madinah maneh tara manggo sendal penghormatan ka Kangjeng Rasul eta abdi pernah nurutan ya Allah Rabbi panas ulah teh ieu ulang nurutan eta panas harita kerjaan panas kitu ngendu ka ayeuna mah mudah-mudahan ece urang ece abdi ece urang sadayana teh ieu sareng ka Jalal kalau semua teh enggal di nasibkeun naik angkat haji amin ya Allah ya alamin ulah tahun kieu ya Allah tahun ayeuna Gusti tahun ayeuna as-saah al ajal amin ya rabbal Imam Malik radhiyallahu an eta selama di Madinah mantanna tara nganggo senalku saking hormatna ka Kangjeng Rasul bahkan lamun miceun hoyong kahampangan sok kaluar ti Madinah tara aita tara miceun di Madinah ai urang teu bisa lah bepokan mah udah keur teu bisa bepokan mah nya teu bisa. Itulah adabnya Imam Malik ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga tanahna bage dihormati ku Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik kaduh murid Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i maqala kimaklahna talabtul ilma minal Imam Malik isyrina sanah. Saya berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun. Sabaraha tahu? Tumuhun. 20 tahun itu ti Imam Malik, tak cantik guru-guru yang lainnya. Saya berguru kepada Imam Malik selama 20 tahun. Yang 18 tahun khusus untuk ngaji adab akhlak. Yang 18 tahun nu 2 tahun deui ngaji fikih. Lantas naon eta Imam Syafi'i ngaosna ti Imam Malik aya dina kaduhung ngaji 20 tahun ka Imam Malik henteu sugan aya kaduhung henteu nu dihanjakalkeun ku Imam Syafi'i kunaon ieu anu 2 tahun dia dijangkepkeun kana 20 tahun ngaji adab bae jeung Imam Malik. Nah sababna ari ngaji fikih mah pan kasasa ge bisa bae nya. Imam fikih mah kaul mana ngan urusan adab jarang didapat. Matakan Imam Syafi'i henteu ngahanjakalkeun ngaji ka Imam Malik 20 tahun nu dihanjakalkeun kunaon ieu anu 2 tahun ieu teh dijangkepkeun 20 tahun ngaji adab bae. Ku saking pentingnya adab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allahur Rabbi. Mah tacan Imam Syafi'i emut deui. Imam Syafi'i teu menyesal teh masyaallah Rabbi. Abdi emut kana maqala Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i kieu. Uhibbus salihin walastu minhum. La'ali ana minhumus syafa'ah. Imam Syafi'i nyanggem dina maqalahna. Uhibbus salihin walastu minhum. La'ali ana minhumus syafa'ah. Bisa aya nu nulis gitu. Mentak jeung ulang nama, pada nu rajin mah rajin teh mah henteu.
Uhibbus sholihin, saya cinta sama orang yang soleh. Walastu minhum, walaupun saya belum termasuk di antara mereka. Kebaca bahasana, saya cinta sama orang yang soleh, walaupun saya belum termasuk dari mereka. Masya Allah, eta Imam Syafi'i sampai sakit itu bahasananya. Saya cinta orang yang soleh, walaupun saya belum termasuk orang yang soleh. Nu di garis bawahina belum termasuk. Anu si padahal Imam Syafi'i luar daripada Ramadan sehari semalam hatam Quran sekali. Itu luar Ramadan. Luar bahasa, luar Ramadan. Luar di bulan Ramadan sehari semalam hatam Quran sekali. Di dalam Ramadan hatam Quran Imam Syafi'i sehari 2 kali. Berarti dina sajeuring Ramadan hatam Quran Imam Syafi'i 60 kali. Tapi beliau sempat mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum. Masya Allah, saya cinta kepada orang soleh walaupun saya belum termasuk di antaranya. La ilaha illallah. Ari urang, waduh, urang maka karak maca Quran salembar bae ge sapoe. Ngareudang asa panggedehan bae. Ya Allah Rabbi. Imam Syafi'i, uhibbus sholihin, saya mencintai orang soleh walaupun saya belum termasuk di antaranya. Dina sehari semalam luar daripada Ramadan 1 kali hatam Quran. Dalam Ramadan sehari semalam 2 kali hatam Quran. Selama Ramadan 60 hatam Quran. Si Dedi, waduh kerdaek baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta. Asapang aingna bae komo mun pendak jeung ayat-ayat anu berkaitan jeung surga. Asa aing bae nu pi surgaeun. Asa awak sorangan bae pi surgaeun. Tapi tinggal dengan Imam Syafi'i. Masya Allah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ibunya, mudah-mudahan Allah masyian ka urang sesuai dengan sangkaan parsangkaan urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Komo lamun ya urang pan mudah-mudahan panjang umurnya, mudah-mudahan panjang umur, tepang jarang bulan Ramadan. Tarawih pun aya tarawihnya. Eta salat tarawih 20 rakaat. Masya Allah, asa ibadah gede gitu tuh. Atau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, anu mantep maca Fatihah 1 napas. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin. Masya Allah, tekaur panjang pendek nagis tengah natus tasdid nagis. Malaikat tuh bingung. Ya cek malaikat naon aing nu ditulis. Ay hayang cenah hayang ibadah ke Allah. Masya Allah guys, pokoknya malangis lah. Mudah-mudahan Allah perbaiki ibadah kita, amin. Perbaiki rasa hati kita di dalamnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah, orang ulah hati-hati hati kelang kita nengah ibu-ibu bapaknya dina urusan akhlak kanu jantan guru terutama tangtos pisan kanu jantan ibu ramah. Di mana dibasakeun hormat kanu jadi guru? Di dalamnya kanu jadi ibu bapak. Guru pertama, ibtidah pertama, madrasah pertama adalah ibu bapak. Ibu bapak was tong hilapnya ibu bapak. Ulah ku peda misalkeun ngaranna kanu guru urut guru diinum, cium tangan bulak-balik, ari ka urut kolot sorangan cai nginum can pernah daek nginum, ngomongna berkah. Naudzubillahi min. Wah. Urut guru as lain ulah urang keberkahan kamu jadi guru ya alhamdulillah. Taekeun keberkahan kemanfaatan penghormatan kamu jadi guru. Ngeun awas kakolot ge kudu lebih. Kitu kudu menghormati kamu jadi kolot.
urut minum guru ibu-ibu sok pernah ditiup kun jadi kolot sirahna pernah tacan ibu-ibu bapak-bapak pernah tacan aing kiai hayang-hayang ting aing ku kakolot sorangan embung aya ta si dedi alhamdulillah teh harus biniam alhamdulillahnya alhamdulillah suhunkeun ibu berkah kalau jadi ibu kumaha ded cenah ngadoana atuh tios mah bismillah be tiup we kana sirah kunaon itu atuh atrapi ku bahasa Sunda be kunaon mudah-mudahan ya Allah isi dedi sing anu kitu bae enggak sih dijabah doa kolot mah dijabah kali-kali eta anu ka orang intiqalan anu sabaraha anu ceu tiluan anu tiluan tah terutama anu tiluan baheulaanan umumna ka urang sadana terutama anu tiluan saumur hirup ulah henteu kumaneh ngumbah pean anu enggak jadi kolot ulah henteu kudu ngalaman ngumbah pean anu jadi kolot ulah henteu kudu ngalaman ulah mentak mun aya pikna di dieu ayanya kudu ngalaman Masya Allah Allahu Akbar makanya eta masyaallah muslimin wa jami'ul mukminin mukminat rahimakumullah as'alukumullah mari kita perbaiki diri kita sesuai dengan ranahnya masing-masing ranah ngaji ranah kiai tempatkeun dina ranahna kakiaian santri tempatkeun dina ranah kasantrian pedagang tempatkeun dina ranah kana pedagang masyarakat tempatkeun dina ranah kawana pedagangna di antawisna dina urang mah urang dina santrinya ranah kasantrian bela ranah dina kasantrian irunus cenah gitu jalan kasantrian atau dina jalan santri ngeunata mah rada beda itu baik gitu aja nya rada hayang gagah gitu tina ranahna tina relna gitu rel santri teh kieu rel padang teh kieu ulah urusan agama di omen ku tukang padagang lain ranahna lain relna gitu tapi mun mah mun kene kitu mun teu ngartos tanyakeun bisi salah gitu Masya Allah geus pokona basa ditu belah ya Allah Rabbi ayeuna mah aya bahasa baru cenah boga ranah gitu ceng neng cenah ge kudu dina ranahna masing-masing ranahna santri yuk dina kasantrian ranah padagang yuk hati dia relna gitu ulah keluar santri ranahna santri gitu pedagang ranah pedagang gitu ranah anu rel hayang rel teh hayang ranah bae nya supaya emut ranahna anu paling utama dina urusan kasantrian sakumaha tadi kiai anu di Tangerang cenah ge ranah dina kasantrian tong hilap eta dina ranah santri biasana hari per hari urang ngaji kitab jeung kitab yuk urang ulah poho balik nalika ka lembur geus dat balik ka lembur ranahna urang mah dina kasantrian dijadikeun panduan eta kitab ngedul ngaji jeung masyarakat batur mingguan ieu mah henteu batur bulan ieu mah henteu ajikeun ka dinya eta kitab aji ka induk kanu kerja pamajikan oge embung kanu jadi anak oge embung atuh aji ku kumaneh ulah sampai eta kitab ngalumuk bae aji nalika ngaji mamang supaya aya dina sumanget anu ngarti bae ulah sok ngapalkeun anu hese engke anu hese mah nu ayat putus asa tapi geura anu ngarti asa aing bisa bae kitu cara memberikan semangatna ya cara memberikan kesemangatan eta ngaji nalika dia rompok yo beunangan di pasantren tingali ku urang bukaan ku urang eta barek saminggu tah sakali arek sabulan sakali tah nu penting eta kitab ulah ngalumuk bae bukan ku urang gitu jadi panduan pedoman kehidupan orang sehari-hari tetiasa misalkan ke istri atuh aji ku saurang ku sorangan ibu ngajina ge beunang sapina heukeun teh sapina ge eta bab salat nya bab salat aya di dinya eta dina masalah urusan ieu dina naon dina urusan ranah kasantrian mah ulah poho dina urusan kitab anu bebeunangan aji anu bebeunangan apalkeun
gitu ya. Apalkeun kadinya terutama kamang santri tanya, terutama kamang santri aji kadinya eta kitab walaupun teu jeung batur ku sorangan saminggu sakali, pamajikan teu daekeun, anak teu daekeun, masyarakat anu ngaji aji ku sorangan kadinya aji kitab naon tah misalkeun aya sakamampuan bae mampu nu kitab gundul maksudna anu teu aja berjeeran gitu, mampu anu aya coretan atuh menang nyoret aji kadinya. Ulah ieu mah kitab sorangan 10 tahun teu dibuka-buka, naudzubillahi min zalik. masyaallah tekeng terutama kamang santri tanya sama santri anu bade intikolan emutkeun mudah-mudahan asa banyak hasieureun nempel ka hatena komo seueur nama nalika dirompok apa geus dirompok mah teu kabeh ya eta nya teu sadayana gaduh santri panan seperti santri awewe teu sadayana jadi ustazah. Eta kitab jeung dileueuneun nalika tos ngaos yeuh muhun urang ngaos misalkeun di Miftahul Huda yeuh aya nu 10 tahun aya nu 15 tahun pan geus dirompok mah eta bebeunangan poho ari aya kitabna mah urang ningali kitu nya. Komo istri mah panana kacana ku pameget lamun misalkeun manehna alhamdulillah janten ustazah kapelajarkeun ya misalkeun lamun henteu gitu kan matakan eta kitab dijadikeun suatu pedoman tinggalian laju dina urusan rumah tangga misalkan ka abdi mah ieu kitab pernah ngaji kitab Qiratul Uyun atuh tempoan Qiratul Uyun kadinya kunahan keur awewe ayo cenah kitabna kitab naon ngaranna Selamut Taufik kadinya naon bae kadinya ajian aji ku sorangan bebenangan di pasantren ulah ngaji ngan ukur di pasantren bae tapi dirompoknya terus ngaji ila yaumil kiamah terus ngaji di tenaga cara ilmu dimulai diayun sampai ka liang lahat berarti eta kitab anu aya dirompok jeung aji keuneun jeung ajian urang jeung podoban urang gitu. Masyaallah muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah wa asadumullah berhubung ieu momena naon cenah ya saalit-alit aya beberapa mana pemasukan misalkan abi mah tatambah tipun akang geus beres digembleng kabeh urusan akhlak urusan naon kanu tiluan tah insyaallah enjing basi togen geus cokap abdi mah ngeun nambahan wungkul ieu mah geus beres ti akang geus beres. Awas ka mang santri lamun mamang enggeus misalkeun yo alhamdulillah istiqomah dirompok alhamdulillah ayat-ayat mah aya pondok aya santri lamun anjeun geus dikombong misal geus dirompok istiqomah misalkeun gedekeun kaguruan kagedekeun kaguruan kumaha misal geus gaduh santri salit mah aya jeung kanggo ngarencangan misalkeun setiap aya acara ondang santri ondang guru anu tawasiana supaya guru kitu gedekeun kaguruan ari si jadi pernah kunaon teu mampu geus ama oge lamun mampu tadi ge lamun mampu kula ngomong ge lamun mampu ieu aya tah mah acara dikletikan atuh geus teu puguh nya ieu mah lamun mampu atau si itu kena henteu naon henteu 10 juta ari guru sorangan la ilaha illallah teu boga kacedok guru sorangan gedekeun anu sina tausiah guru sorangan ih cenah teresep cek batur jotaing teresep cek batur cek kula mah guru kula engke anjeun bakal tambah keberkahan bakal dimamat kudu jadi guru tah doang mana Haji Sueb yang ningali aya teu mana jalan mana rencangan abdi ya tapi ayo sudah diwanianan rencangan abdi barang namanya di mana di Pagentongan alhamdulillah tata ke Haji Sueb dah baneta alhamdulillah setiap aya acara naon bae diulem akang aya naon bae acara di rompokna ditu diulem akang tuh sakitu berkahna alhamdulillah hampura ke Sueb hampura abdi tepangkeun yeuh si dedi teh nu goreng aya alhamdulillah Kang Senopati punya gelar masih di Pagentongannya alhamdulillah awas gedekeun kaguruan hidup Haji Sueb
Alhamdulillah. Ondang guru setiap pokoknya intina kieu garis besarna jikala aya acara lamun arek aya tausiahan ondang guru kitu beta mah engke pan kadampal tiap tahun tempatna berkah manfaat kitu kek naon deui pugu kieu ka kumaha naonnya naon amplop oh amplop amplop mual kabayar mere guru mah mual hayang mayar guru mual kabayar lamun arek ibu-ibu mayar kanu jadi guru satu huruf 60 embe bayaran anak cok saha tinggal Al-Quran tingali dina ayat wala tastari ayati samanan qalila cek Kangjeng Rasul jangan kau perjualbelikan ayat Al-Quran dengan harga anu sacuil. Orang Baduy maksudnya orang Arab ngeletak baik pan mehna mengiel orang Arab mengiel teu wani ka Kangjeng Rasul nanyakeun ka Sayyidina Ali Sayyidina Ali lain cenah tadi Kangjeng Rasul nyaroskeun ulah dijual dengan harga samenel non sabaraha kitu eta ayat Al-Quran lamun dibeli kumaha cek Sayyidina Ali lamun anjeun arek meuli satu huruf 60 domba bayarana iya mah ngajikeun modar meuni perhitungan kumaha wari genteng nya ngajikeun mere sumbak henteu ku aya ngaguru tuh ikhlas na kiai ngomongkeun ikhlas kena kiai hayo geura 100 juta anu diaujikeun ku kiai kanu maot sahuruf lamun dibalik 60 domba. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaraha hurufna? 18. Sabaraha? Jakur eta. 18 kali 60 embe hiji sabaraha hargana Kak? Bu, sabaraha? Aya anu 2 juta, aya anu 5 juta, aya anu 10 juta, geus ulah gede-gede rad urang kabeh. Hargana ke 5 juta bae ge. Kali 60. Wow, sugi kiai. Mantap ulah ngomong kiai ikhlas. Ngomong magahan kiai ikhlas. Perhitungan kiai mah ngajikeun tuh sabaraha juz sabaraha ribu huruf diajikeun nya. Iya mah makana perhitungan cenah gede amat 500.000 astagfirullahalazim mantakan Mang Santri anjeun ngomong-ngomong cenah kek kumaha ieu masalah amplopna Kak kanu jadi guru sakalian kumpul diberi tip lamun anjeun santri tiluan heulalan bukan tiluan nya kular nage tiluan geus anu tiluan yo misalkan di anjeun terus aya di rombak lamun istiqomah ngagaduan santri arek ngayakeun acara mut cenah kula kasih dedi ngomongkeun lamun aya acara lamun arek aya tausiahan guru anu sina tausiah diulamlah tahun pertama akang assalamualaikum salam enan kumaha ka dieu akang ku pidoana ya acara leletikan dirompok enaon jeung barudak nguludan laju pugus malam anu akang diulam pengawasan ngisi acara insyaallah atupan bareng geus beresna berek urang jauh cak kemampuan ieu mampuna sakitu alhamdulillah dipasian misalkan 500.000 jor teuing dibejakeun ku kula mah supaya ulah isineun berek ku urang 300.000 itu tahun pertama. Tahun kedua datang deui 500.000. Tahun katilu ya pata naik pun ka ditu. Jausan rezeki oge atuh engke mah ngagadean ieu. Tadi ge lamun mampu kula mah ngomong ge lamun mampu ieu. Nya. Nah, nalika misalkan kalimat kagenepna henteu hadir, ulah suulon anjeun ka guru. Ulah suulon. Nahan sababna wani oge pan ka dieu bari jeung mere sakitu ku deukeut urang mana-mana ieu ece anu kaluar anu paling caket. Di mana penacaran? Di mana ciung? Komo cekang dinya mah misalkan 500.000 ge cukup. Tapi lamun ngondang Haji Suaib ka akang ka ditu lamun 500.000 mana Haji Suaib na kula nyarekanan?
atau kudu menyesuaikan bae meureun deket detik deui misal gitu jauh atau jauh di mana gitu lagi misalkan imang uji kemampuan lah awasnya bapak aja ya kanu tiluan nalika anjeun aya acara naon bae lamun arek aya tausiahan gadekeun guru panggil guru aya tahu misalkan orang teu mampu kupedah jauh seperti kula dinunggul lamun kura kudu ngunang dinunggul guru-guru kula dinunggul bo mere sajuta isin kula jarak tepu genep jam dicik dinunggul ka dia eta kula tahun 80 tahun 90 kula dinunggul nya tahun 90 dinunggul alhamdulillah mumun masya Allah alhamdulillah emak mong apa anu tacan kantos emak mamah ke haji alhamdulillah sok ngadampal alhamdulillah telah diondang ku kula teu wani kula teu aya kitu teu aya mata kula rumasak kula mah teu mampu aya haji soe mah mampu manehna mah piraku ya alhamdulillah kajen teh misalkan Kang Haji Soeb ditungakeun acara abdi ya alhamdulillah Kang Haji sok ningali alhamdulillah pan ayeuna mah jadi wali ngadak-ngadaknya acara nanti itu di imah jadi terang nya jadi wali ngadak-ngadak ayeuna gara-gara ayeuna mah lewat HP gitu nya alhamdulillah Kang Haji sudah katingali bae ku abdi alhamdulillah masyaallah pantesan sakieu berkah gitu kan ieu Kang Haji Soeb atuh akang hadir bae lamun misalkan nya nu tiluan anjeun misalkan tahun ieu atuh kana eta mah bisi misalkan aos dibere TV ku kula ya misalkan aduh cenah misalkan lah hayang kiai anu jagur anu arek penghormatan tetap guru hadirkan guru anu macam manakib guru anu sineng ngadoa ngan awas kumaneh ulah dusun ari ka situ teu wauh teu naon mere 10 juta ari ka guru ngan ukur 500.000 si dusun gitu nya masyaallah la ilaha illallah Masya Allah urang akan gedekeun guru ya Allah gedekeun kaguruan urangnya mentakan ieu cara salah satu pikeun ngajungjung tinggi martabat agama Allah dengan akhlakul karimah dan hormat kanu jadi guru awas mamang sadana ieu mamang santri ngaji di pasantren kudu sampai beres ulah setengah tanggung lamun mamang balik ti heula bisi kadang huut di panggilingan teh cek gitu ulah kudu sampai beres doang beas paneta beas eta keluar eta di panggilingan paneuri eta mah huut badag bannya ti heula gitu awas ulah gabah nangarana nalika urang masantren ulah kadoang huut badag ulah balik teh heula lamun tacan wancina jaunan nalika wancina mah engke ngajadi beas doang beas berarti orang di pasantren teh doang kudus sega beas engke manfaat jadi naon mah beas teu manfaat manfaat beas mah jadi naon ge tapi lamun teh heula balikna bisi kadoang huut berarti mang santri balik teh heula teh sampai beres ngajina mah santri ibu-ibu teu beres ngajina ibu-ibu bapak-bapak balik teh heula teu sampai beres ngajina bapak-bapak RT aya RT balik teh heula ngajina teu sampai beres RT kiai balik teh heula teu sampai beres kiaina kiai ulah kiai mah kiai mah lain huut lain beas kiai mah anu ngagilingna Masya Allah toh bila bukan jadi beas atuh anu ngagiling udah disaruakeun kiai mah lain huut lain beas tapi anu ngagilingna naon tekeng saweran tekeng ayo tekeng Masya Allah saweran ini begini namanya saweran deui Masya Allah gitu tanya asa dina urusan ngaos kada sampai beres bisi kadoang huut mamangnya ulah kiai mah lain huut lain beas tapi kiai mah nu ngagilingna alhamdulillah mantakan orang pepejeh jadi inten berlian mah atuh jadi beas balik di pasantren teh mohon bisa ngamanfaatan ke masyarakat terutama ke keluarga ka diri pribadi nah eta nu kitu santri beas
itu ulah doang santri huut dia santri huut nah gitulah buktina nya balik ti heula bae manehna naon samna pepeujuh urang jadi inten berlian mah atuh jadi beas eta lamun ngomongkeun inten berlian abdi ewe ka Kanjeng Rasul aya hiji keterangan Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari leres kangjeng bangsa jalmi tapi jeung jalmi teu sami anjeunna intan berlian urang mah batu wahangan sakali deui Masya Allah laras kangjeng bangsa jalmi tapi jeung jalmi teu sami anjeunna inten berlian urang mah batu wahangan Kangjeng Rasul mah inten urang mah batu bedakeun urang sok buktoskeun mang Masya Allah alhamdulillah terus Caya Masya Allah sok era ke Caya Kangjeng Rasul itu inten berlian sok kurang boga inten berlian eta inten berlian di tendena di kamar di tengah imah tadi di kamar digolekeun kitu bae apa di jolamari di jolamari di handap paling hambal handap tahan hambal an paling luhur paling handapnya paling luhur geura so handap geura sok luhur atuh di luhurna digolekeun bae apa dicecepkeun kana handapeun baju dicecepkeun geus asup kana lemari dibukakeun bae pintu tadi kunci geus dikunci ditinggalkeun tungguan ditungguan atuh ja aya berlianan berarti berlian harga mahal tapi gara-gara batu wah eta urang boga batu sagu gede beteng kebo di ngadungkuk begitu kira-kira berharga henteu tapi gara-gara eta batu lamun hayang berharga eta batu ditampolan kurang dipantekan geus membentuk ngajadi pondasi koral kajenting numpuk di leuweung koma diwakat dikasih si jalan anu meuli moal manfaat moal nah berarti lamun urang hayang berharga asup ka pesantren asup ka pengajian kudu siap ditampolan digembleng kudu ngajadi guru supaya jadi jalmi anu berharga gitu inten berlian ya Allah Rabbi Kangjeng Rasul itu semuanya berlian wias abdi tatih ya era lah entahlah malah era Kangjeng Rasul itu inten berlian akwal afal itu inten berlian salatnya salat inten berlian ibadahnya ibadah inten berlian tuangnya tuang inten berlian rumah tangga inten berlian nyandungna nyandung inten berlian tuangnya tuang inten berlian muasyarah bil ma'rufna inten berlian kapasarna inten berlian perangnya inten berlian micennya pun inten berlian apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul itu adalah inten berlian alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah mana ieu Ki Soeb Masya Allah salam ajengan tapi gara-gara urang eta tadi genon cenah bagaikan batu wahangan salat kita ini salat batu ibadah kita ini ibadah batu daharna pun dahar batu ngahiji jeung pamajikan batu jadi selalu dina urusan urang dibandingkeun jeung Kanjeng Rasul itu bagaikan batu mantap ulah ngarasa sok-sokan urang mah tetep bae batu mah batu bae dibandingkan jeung Kanjeng Rasul jauh sama sekali Kanjeng Rasul itu berlian ulah diserahkeun Kanjeng Rasul ya lah Kanjeng Rasul sareng urang cek sa Kanjeng Rasul sareng urang Kanjeng Rasul itu intan berlian
La ilaha illallah. Cukup mengenakan Kanjeng Rasul dengan mengatakan Rasul sama seperti kita. Naudzubillahi min. Tuh Kanjeng Rasul itu intun berlian lamun urang kakarak ayatna cenah Tuhan sabuk kerjilan ibadah kumaha. Oh memberen atuh inten akik batu akik Tuhan Syekh mah kitu bae tah mah tetep pada sama batu keneh bae. Ayatna cenah ibadah na misalkeun Imam Abi Hasan Asyadzili ya eta batu anu berharga teh kan ayanya na cincin teh eta berarti tapi lamun dibandingkeun jeung Kanjeng Rasul la ilaha illallah tuh jauh teu keng persamakeun antara Kanjeng Rasul jeung urang jauh teu kenging. Jangan sekali-kali ibu-ibu mengatakan Rasulullah sama dengan kita makannya, minumnya, berjalannya, apapun anu kurang sok dilakukan ngerasakan mempersamakan Kanjeng Rasul jeung urang. La ilaha illallah. Itu penghinaan. Sing emut Muhammadun basarun wa mama. Muhammadun basarun bal huwa yaqutatun. Aingnya lah juk di udanganan. Waduh masya Allah. Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Gitu punya. Masya Allah. Kanjeng Rasul itu inten berlian, yang lain semuanya adalah batu. Ulah ngerasa gagah anjen ibadah batu. Ibadah batu ngerasa gagah di hadapan Kanjeng Rasul. La ilaha illallah. Hek kula makarak ngadenge ieu sabodo. Nguji paham masing-masing. Salahkan kula karnya mana haji. Ka hiji itu tuh sengana Sinapati. Masya Allah. La ilaha illallah. Jangan mengucapkan Kanjeng Rasul itu sama seperti kita. Jangan. Punya Kanjeng Rasul jelema. La ilaha illallah. Kanjeng Rasul berlian enggak tidak sama dengan kita, tidak. Kulitnya anu sakitu pang bagus pang indahana. Di sejak zaman Nabi Adam sehingga malaikat pun tesatai kuku-kukun acan dibandingkan jeung Kanjeng Rasul. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Rasulullah Kanjeng Rasul Allah. Kanjeng Rasul itu orangnya penyayang kanu jadi umatnya ibunya. Seluruh umatnya disayangi, dikasihi. Kasih sayang Kanjeng Rasul kanu jadi umatnya bukan bae di dunia, tapi kasih sayang Kanjeng Rasul tembus ke alam akhirat. Tidak ada tandingannya walaupun di dunia, walaupun jeung dibandingkan jeung para nabi-nabi yang lain. Kanjeng Rasul anu sangat lebih menyayangi kanu yang jadi umatna. Saking sayangna Kanjeng Rasul, walaupun Kanjeng Rasul disakiti, kakinya bercucuran darah. Pada waktu tragedi Taif, di balangan ku orang Taif, tetap Kanjeng Rasul terus dakwatul Islamnya. Begitu Kanjeng Rasul di balangan ku orang Taif, getihnya darahnya bercucuran, anu haliusa coba malaikat gunung. Rasul, nanti eta orang Taif orang timbregen ku gunung, ulah cek Kanjeng Rasul, dak boleh. Kau hancurkan orang Taif, atut teu mahena Islam sugan anakna. Henteu anakna sugan cucuna. Saking kasih sayangna Kanjeng Rasul. Saking kasih sayangna Kanjeng Rasul. Coba lamun dipaehan indung bapana, atuh eueuh arahanan anakna. Naon? Ku saking pandangan Kanjeng Rasul sangat jauh sekali. Ya. Jauh sekali pandangan Kanjeng Rasul. Matakan Kanjeng Rasul itu saking sayangnya kasih dan sayangnya kanu jadi umatna lain bae di dunia tapi tembus ke alam akhirat. Ma'asyiral muslimin wal jumlatul mukminin rahimakumullah wa asadakumullah. Rasulullah sangat menyayangi umatnya lebih-lebih di akhirat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sangat mengkhawatirkan nasib kita umatnya di akhirat. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menceritakan bagaimana keadaan umat di alam mahsyar, bagaimana kelak Nabi Isa akan dipertanggungjawabkan oleh Allah,
seperti yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada umatmu, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan lain selain Allah? Nabi Isa dipertanggungjawabkan gitu ibu-ibu, kabarna menggigil ketakutan, tulangna pun bergemertekan. Beliau pun menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa la bihaq in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wal a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Maha agung engkau ya Allah, aku tak pernah mengatakan selain apa yang kutahui adalah sesuatu yang benar. Jika aku mengatakannya, pastilah engkau mengetahuinya. Bukankah engkau mengetahui segala tentangku dan aku tak tahu apa-apa tentangmu? Engkaulah yang maha mengetahui segala yang tak tampak mata. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan sebuah perkataan yang membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis. Membuat Nabi Muhammad tak berhenti menangis membacanya. Saking Kangjeng Rasul dipertanggungjawabkan ku Allah. Nabi Isa maksudnya, saking Nabi Isa dipertanggungjawabkan ku Allah, sebab di dunia Nabi Isa dipangerankeun kudu ngajadi umatna. Nabi Isa pun bebas dari ngajadi umatna. Cek Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau hendak menyiksa umatku, silahkan siksa saja ya Allah. Jika engkau hendak menyiksa umatku ya Allah, siksa saja dia ya Allah. Kata Nabi Isa di alam mahsyar nanti, jika engkau mau menyiksa umatku, siksa saja ya Allah, silahkan. Fa'innahum ibaduk, bukankah mereka hamba-hambamu? Terserah engkau hendak mau berbuat apa saja kepada umatku ya Allah. Kata Nabi Isa, engkau mau menyiksa silahkan, engkau mau mengampuni silahkan, aku tak peduli ya Allah. Itu perkataan Nabi Isa di hadapan Allah. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW tak berhenti menangis ketika turun ayat. Nabi Muhammad terus saja menangis. Nabi Muhammad terus saja menangis, bermenit-menit lamanya, berpuluh-puluh menit lamanya, hingga Allah kemudian berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, anjil ila abadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, turunlah engkau, tanyakan kepada Kangjeng Rasulullah an a'lam, meskipun aku telah mengetahui segala tentangnya. Panazala Jibril, malaikatun Jibril naraskeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, innallaha yuqri'ukas salam. Allah berkirim salam kepadamu wahai Nabi Muhammad dan mengutusku untuk bertanya, telah panjang tangisanmu, telah banyak air matamu, maaf kakak ya Muhammad, apa sebab yang membuatmu telah menangis sampai sedemikian wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun menjawab, ibu. Cek Nabi Muhammad, wahai Jibril, marat alaina hadhil ayah, aku lewat membacanya ayat ini wahai Jibril. Telah turun kepadaku firman Allah, di mana Allah memberitahukan bahwa di alam mahsyar nanti Nabi Allah Isa akan angkat tangan dari umatnya. Nabi Allah Isa akan tidak peduli dengan keadaan umatnya. Bagaimana dengan keadaanku wahai Jibril? Bagaimana dengan keadaan umatku wahai Jibril? Aku tak mampu bikin bayangkan di akhirat nanti. Itu saking sayangna Kangjeng Rasul kanu ngajade umatna. Mudah-mudahan orang sadayana dicintai, dikasih sayang ku Kanjeng Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut ibu, lanjut. Lam garisnya nggusin age. Lanjut dah.
waktu nage jatuh sabda terus cenah sampai jam 12 cenah ya. Sauna cenah sampai jam 12 bayan tos sampai jam 12 ya. Alhamdulillah ibunya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ieu urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi di lain kesempatan ibunya. Sakumaha tadi cenah kumaha cenah Kangjeng Rasul itu manusia luar biasa, bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu intan berlian. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dekatkan ya Allah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Bijudika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma Allah ya wasi'al karami. Amin ya rabbal. Sekian dari saya, mohon maaf atas soal kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.